wis kena dihin pinasti wis kena dihin pinasti karsa yang bapak bahaya kena lara ya kena oh urang nawe jeung sabar ulah gering sarerea oh sabar tawakal teh ieu wilujeng sumping dulungan nuhun ceuk cepot cik atuh sampe ala naon kitu bieu bade ngalalap dulungan tong ceuk saya aya nya tong ngarepotkeun tong aya saku kumaha aya ge kuya poncit wae kitu pencit ari eueuh wa tukang eta kuya sagede pelok eta ku karoo watir atuh pencit kuya mah si watir sakitu lalungguhna kuya teh ulah digeureuyaan kuya mah si nyapa ge pikawatireun jadi geus sabulan ieu teh Kakang Semar teh teu damangna ceuk laras kaula nun rantos sasasi kan kawitna mah panas diri se kitu biasa aja pamencetankeun ku abdi teh pencetan uriang sadinten dua dinten anda kalangkung parah tarik teuing mur menceta aya mencetanana mur aya urat nu kagencet urat nadina kumaha aya urat tuluh meureun teuing dina naonana mencetanana teh mimiti nu indung suku ngajarana indung suku jangan geuring teh hulu kalau bapak teh pencetan baru naik dengan kana suhunan netokkeun maneh itu dek mencetan sirah naik kana suhunan dek kita ongol di luhurna aya naon dina mastakana dohong bilih aya kapal aya tuh aja Kakang Semar dina nalika nuju sasauran tiasa nyarita kene anu mawi kitu saurna teh patos-patos numpak caringin di buruan oge palai tepang heula sareng sadayana dulungan nya teuing eta panginten bade nyuhunkeun dihapunten maksudna mah urang ceuk abdi oge kitu agan hapunten tina sagala rupi kalepatan sapanjang ulun kumawula abdi tidak ada kuciwa pang nama bapak ulan bilih pun bapak tumatamut ka agan kapungkur dugi kayeuna cacan bayar bilih tumatamut kaji ka agan hoyong maridokeun ku agan teh daran teu wala ulan bapak maneh matara kitu mun si cepotnya beda jeung anakna daya sakut paut bapak ari butuh ieu sabenerna kaula ge lain dek ngahajatna geuring da teu apa kaula ngahajat datang ka dieu teh ieu teh mangih kajadian anu berat di ungkulanana asuh cepot da wala kejadian naon kejadian naon dulungan hareng-heng kudedengean pajejet kudedelean raja-raja di Satatar Madya Desa Satana Pratipi sabelah dunya begitu yakin raja-raja teh loba anu sujud taluk sabab dijajah ku hiji nagara
anu disebut negara awu-awu langit anu dirajaan ku Prabu Jagat Netra. Bayangkeun sangeunahna hirup dijajah moal teu harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan. Ta eta raja teh yakin bakal ngarembeh ka negara Amarta ngajajahna. Ai negara Astina Wirata geus kabege geus kajajah. Geus ngirim upeti ka eta negara. Ngan urang we nu acan teh. Urang sareng Pasir Huni nu teh acan teh. Dua deui. Nya. Aya raja anu beunghara teh tina suuk. Oh, saha ka? Juragan Arif. Prabu Arif. Prabu Arif ka eta aduh. Arif. Aya oge raja anu beunghara teh tina karae. Dah saha ka? Prabu Marhaya. Oh, eta ge raja ge. Tah kulantaran ieu negara Amarta jadi ancaman. Nya ganti kedasieun. Sok we lawan kan. Singkil aya. Panuhunna ulah alik mana sawi ngajajah urang lawan abdi sanajan pangkat RT acan siap. Sanajan tina mangikan nyeri bapak ngantunkeun paripawasna. Sakirana eta negara ngajajah ka urang mah siap tempur abdi lah. Siap agan lah. Singkil. Pati jiwa raga abdi. Nya ngan moal kuat. Oh sanes urusan eta mah kuat sareng teu nama ada perang. Anu penting perjuangan. Kewajiban perjuangan anak urang na ulah palai dipunten ku jelema. Abru kapungkur kapan dijajah ku Portugal. Pistol urut Portugal ya kene. Oh, ya Kang. Ngan pangenyangna. Jeung teu disada we deui. Aya kene teh museum beureun. Ah, di DGT gitu ya. Ayat sara anu lantip sajabana ti urang naki serangan. Carana, nu bicarana teh, carana teh kaula teh guguru heula ilmu ka eta raja. Bade disadap. Dek disadap heula pangartina ke di mana geus beunang pangartina urang bakal nyaho kalemahan maranehna. Mulungan bari lumpat teh. Ngeunekeun bari mulungan. Jadi bakal ditinggal heula kalemahanana musuh. Upami tos beunang ilmuna, bener kitu pon. Wah. Laku. Tah kaula teh geus sah jadi murid manehna atau kaula teh sugane atuh negara teh aman ulah kajajah. Dah. Ngan ieu syaratna berat pot aceuk. Naon syaratna kan? Naon syaratna? Ai syaratna teh nyaeta kaula teh kudu mawa jelema menang neuk opat. Dah. Luh, Gusti. Tadi kena geser. Jelema kengeng neuk opat nya dipaehan heula ngan geus menang maehan mutilasi. Tah eta dicacak jadi opat. Sabab eta raja teh cenah lamun dek mere ilmu ka batur teh kudu ngadahar heula daging jelema. Uluh. Kanibal. Ya. Naon kanibal teh? Kamari geuning dipake ku Barcelona disepakan. Ah, itu eta mah. Eta mah bal atuh, ai bal mah di mana nyarekan batur ngeuneun bal ka mana? Bapak. Jauh-jauh atuh. Hari pasihan yang Pak. Hari pasihan yang Pak. Dek Bali cenah ieu teh diondang sia mah deui. Sengeunana we. Cager Tak kitu. Jadi syaratna teh kaula teh kudu mawa bangke jelema menang neuk opat. Saha kaula nun? Oh aku cepot. Hari ngomong teh. Ah, Sia diheulakeun dicacak ku aing. amit-amit anu. Dirontok si ku aing. Mitnah teh dipake heureuy sia teh. Heureuy mah heureuy biasa.
Kedah usaha kaula nun ampura ieu kasararea anu kapenta ku eta raja teh lintang ti Semar Badranaya. Beuh Gusti tobat nah mereka turun katutuh nasib teh jang keur balabu kata mah katinggal tihang sudah jatuh ketinggalan tangan ieu ari hirup nu leutik tara kapalang ge itu salah kieu lain nih jadi wayahna ieu Kakang Semar teh ku kaula moal aya dicacak di dieu mah sabab anjeun bisi teu tega rek dibawa we ka leuweung ku kaula rek dicacakna di leuweung dek dipenta cepot dawala cing inget ulah amek da ieu mah keur melaan nagara jeung bangsa urang salamet Allah hitung-hitung pengorbananna nah pikir kumanehna mending kabeh ruksak nagara jeung masyarakat nah mending ngorbankeun hiji Gusti nu Maha Agung kabena-bena teuing nulungan atuh sawios sareng kaula we sareng cacak mangga teh teuing kaula nu saena mah abdi heula we moal tega tuh da moal tega pangitena abdi da puguaya kasauran bade dicacak moal teu kabayangkeun upami teh pun bapa dicadak moal teu bang-bang beung abdi moal kiat sieun koslet pasti bakal bang-bang beung-beung abdi kaedanan kudu jadi kolot segala diudak pasti kaelang-elangan panginten abdi saya nama abdi heula we pulan abdi heula kan naon pot abdi heula paehan sabab abdi teu sangem ninggalkeun bapa dicanak pada dicacak moal teu kageger kumaha heula abdi teh can bisa mulang terima kalau jadi kolot da ieu mah pamenta maneh lamun nya teh mah na tega kitu mangga teh teuing asapun bapa we sarametkeun atuh cenah bade dicacak ge kun bapa aing parantos paeh mah abdi mangga teh teuing moal kaunggulan ya kan moal kaunggulan ku abdi moal jadi kaedanan ka abdi na wah eta katempo ieu naon udah mah yang lalu luasankeun bae mah heula jang da manu kuat mah entong geus abdi bane atuh kuring heula entong dalam HP mah bisi eueuh cai mangalakeun cai eueuh suluh mangalakeun suluh bae dek gerak-gerakeun kategaan paeh awak maneh cepot tegang pati ilang dunya sawarga guna we ayu papatan patah perlaya caang bulan 14 teu geuneuk teu maleuk beurang bakti mulu jalan ke desa Sapuan mangga naon pamenta pamungkas maneh saacana paeh pamungkas pamenta abdi hoyong ka kuping hampura emak sanajan bapa tos teu tiasa sasauran menawi cepil nama ngadangu Pak abdi hapunten Pak tenan nyusahkeun nyapekeun ka bapa ma abdi teh teu nganggap indung sampeuran ma teh indung tegas abdi kanyaahna hoyong ka kuping ku abdi jelema naon ngaranna upamatan parido hampura indung jeung bapa dihampura aja mah heula mun bisa mepot entong mah manguruskeun pun bapa dola pileuyan keun bae kurik dituturkeun ku kuring ulah mah bisi eueun mangalakeun sulu yap ka dieu cepot ai maneh bener geus tega aduh dawala Gusti aduh ampun teh ja maaf ampun teh abdi dihampura aja Allah Akbar sajajarkeun abdi ge kan kapalan mangga kulan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan perpat pelayan sang bulan 14 ya Allah Allahu Akbar mah hapunten abdi mah dihampura da wala
kabongan kahayang maneh cepot Semar Badranaya sanajan kaayaan kitu tapi cepil nama ngadangu kuantos Semar Badranaya dudu wong samanea mangu satru sing madu trahing kusuma titi sing ardanawiri Gereh dewa kamanusan ngadak-ngadak Semar keluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana salira mukswa sapisan aduh ampun teh Kakang Semar geningan pun lanceuk ketos teu aya tos ngantun pileleyan Kakang Semar asa ti anjeunna mulang ka anjeunna hapunten sapanjang kaula ngurus sapanjang kaula ulun kumaula Kakang hapunten ceuk Kakang Semar dek dibawa ku kaula aduh kaula ge hoyong ngurus kaula ge hoyong mula sara dunungan dek dibawa ku kaula hampura nasib kapiuhan ceh kitu kaayaan kulawarga Semar Badranaya dikawit kejadian Rajapati oge Siti Ragen tekiat anak korban salaki mati itu kaayaan